Umat kedah diniatan rek nuju kamaslahatan mun ini kapangaosan ulah langanku hujan di tempatna ulah sok bari nundutan mun ikhlas jadi ganjaran papatah para ulama lebetkeun kana manahna manawi yakunana sareng ageng manfaatna mun ngupingkeun panerangan sami tugas di pangeran kedah ageng kesadaran ulah lengiten di jalan mun muli di pangaosan ulah sumpah simpang di jalan sami sareng gagaplah ke pagawean sok komo kerkahadean mun muli di pangaosan eta geuning Mang Rohman sing jadi hiji catetan oge kudu jadi beken kahirupan milari ridho pangeran papatah para ulama lebetkeun hirup di dunya anu saja
papatang para kiai sing dicatet dina ati jadi ciri anu bukti nu ngemban tugas di Gusti. Pamuda zaman ayeuna ulah sok sakabak-kabak ulah rek menang digoda si caket sareng ulama. Pamudi zaman kiwari umat ulah badelali ulah sok kalung liluli sing apal riwayat Nabi. Gening maut ngadodoho borosok dipoho-poho datang ngateg mere nyaho ngadadak ayat tempo. Gening maut ngadodoho borosok dipoho-poho datang ngateg mere nyaho ngadadak teu aya tempo. Kaujang lutos dewasa di dunia ukur mumbar nanaon nurek dibawa sanajan sagala loba terhilang ka para istri sing wau ka para satri sing raket sareng kiai supados caket ka Gusti. Taya perang taya penting Mohon gitu cenah. taya raja taya kuring di mana ajal tos sumpi temenang tempo awaki. Taya perang taya penting taya raja taya kuring di mana ajal tos